atuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nitira carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu prawira. Sok kabarayun sadayana. Prawira saparakan laju we atuh arasup ka jero tajuk. Wan Cimagri beteh geus cunduk kadenge. Kohkol jeung bedug teh geus ditakol. Teu lila kadenge sora Mang Jahid anu azan. Sorana mani tarik ngengkreng. Kaayaan lemur teh jadi hegar. Pengeusi lemur anu tadina marugen teh kiwari mah pating koloyong we kalaluar laju muru ka tajuk. Arek milu netepan berjamaah. Keun tunda kaayaan urang lemur anu keur husu netepan berjamaah. Ayeuna mah urang caturkeun deui nyaeta Nyai Indeung. Kiwari teh keur bebeja we ka Nini Walingit nyata guruna dibejakeun lamun dirina teh teu mampu ngungkulan prawira. Aeh ngerakeun sia Indeung. Sapiraku sia teh bet eleh ku jalma pantar si prawira deuleu. Ampun ini sadaya daya tetela eta jajakan ngaran si prawira teh boga pangabisa anu teu bisa dianggap enteng. Sakabeh ilmu teluh parantos diketrukeun, ilmu sihir parantos digunakeun, tapi kabeh ge bisa diungkulan ku eta si prawira nini. Kurang ajar. Nah saha eta jalma teh? Anak kitu mah lain jalma sambarangan deuleu. Jeung wani-wani nang tayungan urang lemur ngajak arinit deui ka tajuk pikeun ngajalankeun kawajibanana. Anya nini eta jalma teh kedasa enggalna ditindak. Keun aing jadi penasaran ye. Aing jadi hayang ngajajal. Nah nepi ka mana cenah pangabisan eta si prawira teh? Ku kitu nangke peuting na mangsa keur balangah. Lamun geus hees eta si prawira teh ku aing bakal diteluh. Kitu obrolan Nini Walingit jeung Nyi Indeung teh. Sedengkeun ari prawira jeung Mang Jahid sabada netepan magrib teu langsung marulang tapi ngadon ngariung we ditajuk baringan ti Wanci Isa. Prawira teh dipenta caramah malahan mah eta caramahna teh sabada Isa oge disambung deui we. Basa eta prawira keur caramah ti mimiti mukodimah nepi ka ngajelaskeun bag-bagan agama. Sakabeh urang lemur anu hadir ditajuk teh kabeh ge mani kataji atuh kayan mani cempling. Kabehan oge dariana keur wibawa komara jeung gaya cacarita prawira teh estuning luar biasa. Dina cacaritana malapah gedang, dina ngajelaskeun estuning merele. Basana basajan bae tapi keuna kaharti kuno bodoh komo kuno pinter. Anu ditepikeun ku prawira teh dimitian ku bag-bagan tauhid heula. Kulantaran pentingna cenah kaimanan kayakinan ka pangeran teh anu bakal jadi dadasar atawa anu pokok. Memeh diajar kana bab anu sejena. Al-awaludin ma'rifatullahi ta'ala. Awal akhir agama teh kedah wawuh heula ka Allah Ta'ala. Margi saupami teu wawuh ka pangeran kumaha bade ibadahna. Margi ari Allah mah eta nami asmana anu pangagungna
sedengkeun kapan dibalik asma atanapi cenangan teh ai anu gaduh nami atawa eta asma nyaeta zatna. Ari zatna tangtos gaduh sifat sareng afal di dieu kedah uninga sifat 20 margi kedah kapaham saupamihan teu kapaham teu terang urang bakal kasasar dina mangeran. Contoh Allah wujud Allah sareng wujud makhluk eta benten sareng makhlukna ulah gaduh anggapan singgasana Allah teh sapertos singgasana raja-raja di alam manusia. Oge dumuk matuh di hiji patambatan margi Allah makapan teu mienggon mukhalafatul lil hawadis. Allah mutlak ayana sedengkeun makhluk mah aya teh diayakeun. Cing deui nu disebat wujud Allah teh nyata laisa kamisli sayun, teu aya perkara saperkara oge anu tiasa nyontoan nyarupikeun ka wujud anjeunna. Ka hade yakin ka Allah teh ulah ukur samet kulantaran aya ciptaanana. Margi ciptaanna mah bakal teu aya moal tiasa dijantenkeun jaminan sapertos langit sareng bumi pon kitu dipangeusina tinangtu bakal teu aya bakal hancur. Kukituna kanggo ngayakinkeun Allah nyaeta kedah ku barang anu gaib anu teu keuna kurobah. Ari anu gaib teh ulah milari di luar diri. Nu di luar diri mah eta mah jin, alam si jin, tapi kudu anu luwih luhur nyaeta iliyin etalah gaibna diri manusia. Margi al insan siri wa anna sirhu, dina diri manusia teh kapan aya rahasia kuring. Kitu cenah saur Allah teh tah eta anu kedah dikotektak. Sing saha anu kenal diri tinang tuawuh ka Allahna. Mung diri teh diri anu mana? Di dieu kedah dipesek anu langkung jero. Kedah tiasa maot samemeh maot. Kudu bisa balabuh sajeroning kalbu, tiasa teuleum sajeroning rasa. Jeneng salaku manusia anu sajati. Nyaeta manusia anu parantos ngaleungitkeun pengakuan dirina. Estuning dugi ka kana makom ikhlas, beh dieuna bersih, kaituna tiasa sidik, tablik, amanah, patonah, luyu sareng sifat akhlak Kangjeng Rasul, luyu sareng rasa sajati, kedah sidik, bener, jujur kana diri, dagening hate mah tara bohong, rasa mah taya beda. Kadua kedah tablik, kedah siar, kabersihan hate teh kedah mancar dina ucapan, dina laku, dina lampah anu sae. Katilu kedah amanah. Amanah anu gede nyata mana manusia teh nyata nyawa. Eta nyawa teh kedah mulang deui ka asalna. Manusia mah ukur gaduhan. 7 sifat anu diamanahkeun kana diri teh kedah diwihkeun deui. Qudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basor sareng kalam. Kedah diwihkeun deui kana kasajatianana. Beh dieuna ulah ngarasa kawasa. Ulah guminter, eta pangdenge, paningal, pangucap kedah dijagi, kedah salawasna bersih. Kedah digunakeun luyu sareng parentah ti pangeran. Margi diayakeunna eta sifat-sifat teh supaya nguningakeun ka pangeranana, supaya tiasa ningal keagungan-keagunganana. Kitu di antarana bae anu diwedar ku prawira teh. Sapadareng sebabaka tauhidan laju dilajeng ku bab fikih dirarapih we bab halal haram batal jeung sah, malahan mah dina wadaran anu pamungkas mah ditutup we ku bab tareh nyata sajarah nyariosikeun sajarah-sajarah zaman Kangjeng Nabi. Didongengkeun di we atuh ku eta prawira teh bisa-bisan dina ngadongengkeun teh nu ngupingkeun manipogot nepi ka teu karasa wanci teh geus tabuh sarapan. Kulantaran kayaan geus rada peuting, atuh saheulanan mah sararea teh marulang we ka imana sewang-sewangan dina kayaan hate anu teteg pinuh ku katenangan. Mitra kaum dangu prawira anu geus aya di imahna Aki Sueb. Hanteu laju sare teu jiga Aki Sueb jeung Mang Jahid anu katempo dugesek jiga anu kasirep bae. Prawira mah kalah cenghar jeung jiga anu geus waspada. Lamun beuting eta teh bakal aya bahaya anu ngancam kana kasalamatanana, kasalamatan dirina. Dasanyana kira-kira wanci tabuh 11. Kayaan di luar teh beda pisan karasana. Sora-sora satu peuting rada kejara rempe.
kabeh gerehe tuning jepoe jembling. Sora angin tara-tara tisasari bet kadengi manisea. Pating saleor nebakana tatangkalan. Prawira anu keur diuk sila ditepas laju ngoloyong keluar. Bener we cenah angin teh mani mohotah. Nah aya naon atuh cenah. Prawira teh cerelat atuh kiwari mah rada ngajauhan pakadangan imah. Nang tung pancuh bari muterkeun paneuteupeuna ka sabodeureun eta patempatan. Karasa ku prawira teh kayaan manipika keungeun matak bating sariak, matak bating puringgak. Tapi prawira anu geus tutas didikan jasmani jeung ruhani. Kayaan hatena teh tetep teger, tetep tenang, teu kapangaruhan ku kayaan. Basa prawira tangah kawang-awang langit oge ngadadak jadi poek. Bulan anu tadi caang jika aya nu nyimutan. Bentang-bentang anu tadi pating karatip ngadadak laleungit. Ieu kayaan teh teu wajar. Jelas. Geus aya bangsa jin, bangsa siluman selemin anu ngahaja ngamah ka alam manusia. Gitu cenah cek rentes hate prawira teh. Tekung sila teuing ti mana datang. Ujug-ujug ojol-ojol aya nu pengalayang gulungan seuneu anu ngempur hurung sagede bal rek nyamber kana awak prawira. Basa eta gulungan seuneu rek nyamber gentak prawira teh gajeleng nyingkahan eta samaran gulungan seuneu. Bari ngusiwal ngaluarkeun tasbih anu diteundeun tina saku kampretna. Basa eta gulungan seuneu rek nyamar deui gentak atuh kiwari mah dipapak ku eta tasbih. Jorojos, jorojos. Dak dumadak kadenge sora anu coro pating jorojos jika durukan di banyur ku cai we. Haseup bodas mani mulek. Katempo eta haseup teh lila-lila beuki peurai. Les atuh kiwari manggeus henteu katingali naon-naon. Prawira nang tung pancuh bari neuteup waspada. Lantaran ceuk pangrasana eta kaayaan teh mangrupa serangan atawa apana rajang tinu jadi musuhna anu ngagunakeun cara lemes make kakuatan kiai. Teu lila gesehna sabada gulungan seuneu leungit. Kiwari madak dumadak karasa ku prawira teh sirahna ngadadak jadi lieur. Bumi alam asa muter malahan mah beki karasa kiwari mah mani rocop. Sirahna teh jika ditojosan ku jara atawa jarum bae. Prawira gancang sadar kana kayaan tinang tuh nu karasa teh mangrupa serangan di we cenah nu leuwih bahaya, leuwih lantip batan tadi. Atuh gura-giru prawira teh meureumkeun panonna. Gereyem-gereyem mepatkeun doa. Ajian kulhu geni jeung doa-doa anu liana teh geus dirapahakeun. Reng semapatkeun doa berkah kengeng pangijabah daya tawe kiwari mah. Sirahna teh geus cager hanteu karasa lieur jeung nyeri. Alhamdulillah nuhun Gusti. Jisim abdi parantos ditang tayungan. Jak urang tunda kayaan prawira anu keur narima serangan. Ayeuna mah urang caturkeun di sisieun lembur. Pernahna di sisian lembur belah ti kulon di jero imah anu rada nenggang katempo. Nini walingit jeung Nyi Indeung teh keur dariwup hareup-hareup. Bari nyang hareupan parukuyan ku tempo marakbak. Haseup mani mulek seungit menyan mani nyambuang. Tetela si prawira teh bisa ngalawan Indeung. Bener cek maneh. Eta si prawira teh boga pangabisa nu lain bantrak-bantrakeun. Teluh ampun nu bieu dikirimkeun ku aing teh bisa diungkulan. Sok padahal teh saeutik
dukun anu hanteu mampu loba nu geus binasa. Boga ilmu naon teh si Prawira teh. Aya ku kuat-kuat teuing. Nya nini teu sangki puguge. Teluh nini teh hanteu metu. Tapi sapiraku atuh nini bakal kawon ku jalma pantar si Prawira. Nini kedah ngetrukeun sakabeh teluh anu ampuh, ngeluarkeun pusaka anu sakti nini. Sapiraku aing bakal eleh mah keun. Ku aing ayeuna bakal diteluh deui ku teluh anu leuwih ampuh. Kituna teh laju atuh musiwal ngaluarkeun hiji barang anu diteundeun dina jero rajut. Teh lah eta barang teh mangrupakeun keris leutik rupana hideung bari jeung kaambe maneh bauhang ruku getih. Keris teh laju diteundeun dina barukuyan. Geus kitu mah gerayam atuh si nini teh ngarapal jang jawokanana. Mapatkeun jampe pamakena. Keris aing si sabung nyawa geura bawa nyawana si Prawira. Anjareta anjareti tali mangmang tali mongmong kadu langkep sarwa hemong. Om jigra init jung gramiang ulah mulang lamun saacan ngojoran si Prawira. Ulah balik lamun acan ngalapati. Kitu cek eta si nini teh. Aneh. Keris leutik anu diteundeun dina eta parukuyan teh ngaradak leungit. Niles duka ting ka mana ngan bae jelas. Eta keris teh mangrupakeun barang pusaka andalan si nini walingit. Anu dipiharep bakal bisa ngabinasakeun Prawira. Sedengkeun Prawira anu jadi sasarana mah katempo. Geurnang tung bari tetap waspada merhatikeun kasabudereun eta patempatan. Bari kapeung-kapeung mata tanggahan ka awang-awang. Basa Prawira keur tatanggahan dewe ka awang-awang. Ti Jomantara teh katempo aya nu celat-celat ngan bae cenah eta mah lain bentang jelas. Nu datang teh tinang tu marupakeun serangan gaib ti jalma anu niat delekah. Niat ngabinasakeun ku jalan lemes pasti cenah boah-boah. Eta teh pagaweana si nini walingit. Cahaya anu ngapelesa teh beuki lila beuki deukeut. Katempo eta cahaya teh ngurulingan tangtungan Prawira. Prawira tetap waspada. Laju mareumeureumeungkeun panaonna. Gerayam-gerayam deui mapatkeun doa-doa, mapatkeun kalimah-kalimah thayyibah. Hatena tetap jejem, ayem, eling ka Gusti anu Maha Suci, pikiranna tetap tenang. Basa eta kilatan cahaya arek ngabongohan, arek nyamar ka ana awak Prawira. Dak dumadak jika aya anu ngahalangan, kawas aya tameng we anu mapak datangna eta cahaya. Atuh eta cahaya anu nyamar teh jadi mental. Tapi eta kilatan cahaya teh hanteu terus ngilas, kawasna bae masih keneh panasaran. Kiwari mah ngurulingan di tangtungan Prawira. Geus kitu mah nyamar kana palebah sirah Prawira. Prawira anu tetep tagen teu unggut kalinduan teu gedag gaanginan. Hanteu gageser salengka-lengka acan nganti datangna eta panarajang. Barang kilatan cahaya rek nyamar kana sirah. Dak dumadak eta kilatan cahaya teh ngadadak pes bae pareum bari kadenge. Sora anu ngajorojos ngajerajas. Pluk aya anu ragrag ka hareupeun Prawira. Barang ditingali teteh lah geuning cenah marupakeun keris leutik. Si goreng ieu anu ngabongohan rek ngalang-ngalapati ka aing teh. Moal bawa ieu teh barang anu dikirimkeun ku si nini walingit. Pikeun ngalah nyawa aing. Alhamdulillah ya Allah. Jisim abdi masih keneh ditang tayungan. Keun, ieu keris leutik teh urang pulangkeun ka bogana. Eta keris leutik anu ngagoler teh laju teh dicokot ku Prawira. Geus kitu mah diilikan sageudeung. Sabada diilikan laju dicekel dikepeul we ku Prawira teh bari ku gereyem-gereyem mabatkeun doa jampe pamage. Barang leuk dampaleungna dibuka, aneh, keris teh ngadadak ngilas. Sedengkeun eta keris lain saleungit-leungitna, tapi ngabelesat mulang deui ka asalna.
balik deui kanu ngirimna daya tawe atuh si Nini Walengit anu kerenyang harepan parukuyan nepikeun Kang Agya Cileng reuwas. Parukuyan teh ngaradak mancaura, untung we ruhakna teh hanteu nepikeun kakeuna kana awak si Nini. Alah, ai, jadol teh. Naya naon ieu teh? Anya Nini, naya naon atuh ieu teh? Oh, buah-buah. Panarajang aing tinggal bisa diunggulan di we ku si Wawalak. Nya bisa jadi. Eta keris anu dikirimkeun pikeun ngabinasakeun si Prawira teh geus dipulangkeun deui. Sok teangan indeng. Nyi Indeng teh atuh kura-kiru we manehna teh neneangan. Nah nya cenah eta keris teh geus dipulangkeun deui. Barang kapanggih bre. Teh lah keris teh ngagoler. Gue atuh beuki yakin. Lamun eta keris pusaka teh geus balik deui. Dipulangkeun deui cenah kanu ngirimna. Iya kerisna Nini, mohon parantos dipulangkeun geuning. Ambuing teteh lah teh si Prawira teh hebat luar biasa indeng. Anak kitu mah lain bantrak-bantrakeun pangabisana teh. Anya Nini teu sangki. Ieu keris pusaka teh tiasa dipulangkeun. Sok padahal teu saeutik jalmi anu nyoba-nyoba pikeun nada ieu serangan sadaya lagi ajal binasa. Kurang ajar teh si Prawira teh. Palang siang aing moal mampu pikeun ngabinasakeunana sia inggit. Anya kumaha atuh Nini parantos kieu? Abi mah hariwang inggis Nini anu kasoran ka teter oleh jajaten. Kumaha lamun dugi kanyelakakeun kana kasalamatan Nini? Tapi keur aing can be aku penasaran. Keun urang gunakeun ieu pusaka pamungkas aing indeng. Sok cokot parukuyan anyar deuleu. Anya mangga Nini anta sakedap. Nyai Indeng teh kura-kiru nyokot parukuyan anu anyar. Geus kitu makur atuh diseungeut asep mani molak tiwari parukuyan teh geus purahay. Si Nini ngalung-ngalungkeun menyan segede-gede leungeun orok. Kuku we tukayaan teh beuki mulek ku haseup. Tekung sila si Nini teh geus ngaluarekeun deui hiji barang. Ari eta barang teh mangrupakeun kecrik geuning. Kecrik leutik anu ngahaja dijieun ku si Nini. Eta kecrik teh laju di tunawe di luhureun parukuyan. Parejeung mapatekeun jambe pamakena. Mapatekeun deui jang jawokanan. Kurung kungkung rungkup sukma. Peteng pati patalima patalimo. Kecrik aing kecrik sakti. Bogana sang raja mala. Hom bilahom alaihum hom Bibir si Nini teh katempo maniti monyong-monyong we teu lila ngawed. Katempo mani jebleh. Eta kecrik leutik teh dak dumadak ngiles ti we ngiles. Nyatana pasti arek ngarajang di ka Prawira. Ngan bae hanteu lila eta kecrik teh ngadak balik ti we. Malahan mah aneh eta kecrik teh jadi ngarungkup kana awakna si Nini Walengit. Ugu we si Nini teh mani kaget pokosehan we atuh. Bari tulung-tulungan. Alah haram jadol. Nah sia teh kalah ngecerik ka aing. Kaitu kecerik si Prawira deuleu. Tulung sia indeng. Lepaskeun ieu kecerik teh. Lepaskeun. Alah, nah kumaha Nini? Deket teu katinggalan naon ku abdi mah. Ih, teu katinggalan kumaha sia? Ieu kecerik teh ngarungkup. Alah, alah, tulungan, kancang tulungan aing indeng. Tulungan. Aduh, alah. Nyi Indeng teh hanteu bisa kukumaha kulantaran paningalina mah hanteu ningali naon-naon. Sedengkeun ari nu katingali jeung karasa ku si Nini mah. Kecrikna teh jadi malindas kasorangan, awakna teh jadi karungkup ku eta kecrik. Malahan mah tekung silila. Katempo si Nini teh mani renghap ranyug. Kawas anu heseun napas karasa eungap. Nyi Indeng atuh mani kaget. Katempo manehna teh hariwang inggis guruna teh cilaka. Kunaon ini teh? Kudu kumaha atuh ngubaranana ieu? Rumah sabi teu bisa nanaon ini.
Kayaan sini teh matak pikawatireun. Pahamna mani carawak, panona mani puncelik, molotot, puguh we atuh Nyai Indeung teh beuki reuwas. Palang siang cenah guruna teh bakal binasa kulantaran serangan teh malines malikan ka sorangan. Jeung sanyana tekung sila sinini teh kiwari teh geus ajal binasa. Mitra waktos nagening parantos teu nyakapannya. Cagurang tuna jajara carita prawira jawara wadalan pasantren dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakirangan mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.